Peuting harita di pos satpam tempat kuring tugas. Kuring boga pagawean jadi keamanan di salah sahiji perumahan. Lamun bagian tugas peuting mah kuring tara nyorangan. Kadang sok jeung salah saurang batur kuring anu sarua jadi keamanan di etap perumahan. Pareng harita anu maturan teh si Iwan. Maneh nama kaasup jalma anu wanian teu borangan. Kadang kuring mah lamun kaparengan tugas peuting bari eueuh nu maturan teh sok ngarasa rada keueung. Nya nu jadi lantaran sok aya-aya wae kajadian anu teu asup akal di eta pos tempat kuring jaga. Jam 12 peuting kuring uplek ngobrol jeung si Iwan. Saacan kuring ngontrol nguriling ka perumahan. Harita teh ninggang malam Jumaah. Basa kuring keur ngobrol jeung si Iwan, kuring rada ngarenjag. Sabab teu pupuguh kalengcet anu aya dina luhur meja di pos teh ujug-ujug murag. Wan, kunaon eta kalengcet teh bet murag teu pupuguh? Ku beurit meureun. Da eta geuning beurit naon ge ayeuna mah. Ku kabarada kitu. Mun ku beurit mah atuh kudu kapireungeuh jeung aya sora beurit anu lumpat. Nya, ari geus kunaon atuh? Lamun lain murag kadupak beurit mah. Moal kitu murag ku Ju. Nganu jadi kaget. Nah, murag nanti siga anu ngalayang. Kuring teneruskeun cacaritaan. Nu jelas mah kuring masih ngerasa aneh ku eta kejadian. Si Iwan nangtung bari terus nyarita ka kuring. Yen manehna rek ngadon ngontrol heula ka perumahan. Nya kuring dititah nungguan pos ku manehna. Saya ngontrol heulanya. Ente di dieu heula, heuh? Geus we kuring oge milu ngontrol atuh. Lamun di pos ditinggalkeun ye, bisi aya nu datang ka dieu. Dar we disangka peuting ayeuna eueuh nu jaga. Lain kunaon naon keueung euy. Urang nyorangan di pos teh. Alah, make keueung sagala rupa da moal ayeuna naon atuh sok teu puguh. Moal ayeuna naon teh cek ente. Geuning tadi ge kalengcet murag teu pupuguh. Tah, paneta teh ayeuna naon? Nya da saya oge moal lila ngontrolna atuh. Geus daguan di sakedeung, nya. Embung ah. Sanggeus aya kajadian kalengcet anu murag teu puguh-puguh, kahayang mah kuring oge milu jeung manehna ngontrol. Sabab keur kuring mah jadi ngarasa asa keueung. Moal deui kudu cicing di pos sorangan. Sainditna si Iwan di pos tinggal kuring sorangan. Harita mah asa beuki beda we hawana di eta pos teh. Komo deui ayeuna mah sanggeus kuring eueuh batur. Karasa deui aya angin anu ngadeos asup tina lawang pos anu pantonan teu ditutupkeun.
Kuring langsung nutupkeun panto pos sabab karasa hawa teh rada tiris. Kuring diuk dina kursi nu aya di jero pos, bari dua suku ditumpangkeun kana meja. Sirah rada ngadangheuk kana panyarandean kursi. Panon kuring rada peupeureuman. Keur kitu kuring langsung nyengkatkeun sirah anu keur nyarande, anu jadi lantaran panto pos ujug-ujug muka. Panyangka kuring mah si Iwan geus datang deui ka pos. Kuring cengkat tina diuk terus nangtung. Tuluy kuring keluar ti pos. Bari rurat reret ka sabudeureun pos. Anu nyatana mah gening teh sasaha. Malahan anu disangka si Iwan teh geningan bet lain. Sanggeus jelas teh sasaha, kuring asup deui ka jero pos bari mikir. Nah saha atuh nu muka panto bieu? Sabab pamohalan lamun panto muka ketebak angin mah. Kuring diuk deui dina kursi. Karek ogegek kuring diuk. Kadenge aya sora anu uluk salam ti luareun pos. Sorana teu pati jelas. Ngan kadenge nama sora awewe, tapi sorana teh anu semu ngirung. Dua kali kadenge sora anu uluk salam pupuntenan teh. Tapi basa kukuring disampeurkeun. Nah geuning beteh sasaha. Nah saha atuh? Sora saha eta anu tadi kadenge pupuntenan teh? Da jelas kadenge kukuring. Kuring jadi ngaberi gidig sarta leungeun nyabak kana punuk. Anu karasana bulu punuk teh asa carengkat. Jantung kuring jadi beuki ratu. Sabab geus dua kali aya kejadian aneh anu teu mata kaharti ku akal. Jeung si Iwan teh bet asa lila deui ngontrolna. Manehna can rek jol deui ka pos. Harita kuring maksud rek asup deui ka jero pos. Karek dia salengkah. Karasa tak-tak asa aya nu Noel. Tapi anu Noel teh taya jalmana. Kuring buru-buru langsung buru asup deui ka jero pos. Ayeuna mah katingali ku juru panon. Di luar teh siga aya anu ngolebat bodas.
kuring jadi beuki ngarasakeun. Malah rasa sieun anu nyangkaruk beuki ngandelan. Kuring diuk bari awak ngarasa semu ngadeg-deg. Pantopos molongo teh ditutupkeun. Maksud teh lamun aya nanaon, kuring moal hese lumpat ari pantomuka mah. Kuring tinggal ngaberengbeng ninggalkeun eta patempatan. Sabot kuring keur niup dina kursi nu aya di jero pos. Karasa aya anu niupan kana punduk jeung karasana teh menitiis. Mimitina mah kuring ngarasa berat rek ngaliekeun sirah. Anu maksud rek ningali ka anu karasa niupan kana punduk teh. Akhirna kuring ngawanikeun maneh. Ngalieuk ka satu kangen pangdiukan. Barang red kuring ningali ka tukang. Satu kangen kuring aya makhluk anu keur ngajanteng. Nu ngajanteng teh satu kangen teh geningan pocong. Kuring langsung ngorejat cengkat dina pangdiukan. Panon ningali ka eta pocong anu katempona ku kuring mah beungeutna teh hideung jeung katingali aya panonan. Tuur kuring jadi ngeleper ningali keayaan siga gitu mah. Malah kuring tibu buranjat keluar ti jero pos. Satengah luncat bari semu lumpat. Malah si Iwan anu geus datang deui ka pos oge jadi katabrak ku kuring anu keur diancikan di udah kurasa kasieun. Kuring bari nyempor satu kangen si Iwan muru ka jero pos. Tapi basa kuring dibaturan ku si Iwan mah pocong anu katinggali ku kuring teh jadi eueuh. Alah si Iwan mah terus pariksaan anu aya di jero pos. Kuring oge ngarasa jadi aneh. Jelas atuh tadi katinggali aya nu nembongan satu kangen. Tapi nah geuning ari kuring geus aya batur mah bet jadi ngaleungit. Si Iwan semu teu percaya kana kajadian anu cikeneh kaalaman ku kuring. Geus aya kajadian sarupa kitu. Kuring teu lila gawe jadi keamanan di eta perumahan. Kuring ngundurkeun diri. Nu jadi lantaran lain harita hungkul kuring ngalaman kajadian anu aneh-aneh teh. Malah kuring mindeng aya nu ngaganggu ku makhluk-makhluk anu sarupa kitu.